Padahal logika Pak, logika kolot bahila berjalan keur ngajaga alam ieu kunaon melak tangkal caringin nepi ka cenah badag cenah gede. Hiji tangkal caringin teh penghasil cai jeung bisa nyimpen cai. Nu kadua dauna keur ngahisab karbon dioksida, artina racun manusia diserap ku tangkal caringin, cai diteuneun pangloba-lobana di tangkal caringin, matak dijaga eta tangkal caringin ku kolot baheula ulah nepi ka dibawa kaburuan jadikeun bongsai. Naon sababna? Ngarah banjir teu datang halodo teu ganggara teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya, contoeun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, muga-muga dina ieu pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Mata rumus hirup mah bisa teu urang ngajenan batur, kadar eta batur teu ngajean urang mangsa bodoh eta mah ruksak hatena we. Mukusim kuring dipihormat tokoh agama, tokoh ulama, oge pamarentahan, Bapak Kades, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Allah nyiptakeun alam dunia teh disebut ajwaja. Ari ajwaja teh papasangan. Langit, bumi, luhur, handap, alus, goreng, bener, salah, daek, kedul, ta eta teh ulah nuding batur kabeh ge pada boga. Nana gerhana ta ieu, nana gerhana teh ibu. Bisi neangan nu lain. Cek batur ustad osok bener, nana gerhana teh ustad cek batur osok bener keur ngeureuyeuh. Osok salah ku perkiraan nu ngaran ustad mah jigana kana salah teh beuki. Palebah mana kuring salahna pan ceramah mah unggal peuting nerangkeun tahajud teh. Tapi lamun bapak hayang apal geura toong we ka Cimaung, kuring ngomongkeun tahajud hek toong ka ditu, alhamdulillah bapak hees we. Jadi nerangkeun tahajud tapi dipigawe mah henteu. Eta teh kasalahan paling badah. Lamun nerangkeun sedekah pinter, innamal shadaqata lil fuqara. Sarodakoh yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya, ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah atuh rakyat teh kahartieun, isukna teh masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan. Tanya we awak kuring ngomongkeun sedekah teh pan peuting ieu ge bapak nyaksian, kuring teh lain sedekah, naon atuh ngadudut ladang sedekah. Saha nu bakal sedekah? Nya anu ngulem. Atuh kumaha lamun engke tungtungna kuring dibere amplop eudek ditampa heuda utuh atuh. Jadi ternyata nu ngaran hirup teh bener jeung salah teh milik urang, matak geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur.
gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur, gerak eureun nyaritakeun kasalahan batur da urang ge sakapeung mah beuki salah jiga batur. Naon atuh fungsina bener jeung salah, daek jeung kedul, alus jeung goreng, luhur jeung handap. Nya fungsina mah tinggal lalajoan we, luhur teh aya langit, handap aya bumi, pan tugas langit mengocorkeun hujan, maka tugas bumi nanean hujan. Lamun langit nurunkeun hujan, maka bumi nanean hujan, tukang tani jadi seuri pan aya hujan. Ngan dalah-dalah ayeuna hujanna mineng teuing Bandung jadi kabanjiran atuh urang hese balik. Nya eta mah keun we da sabab jeung akibat. Ibu oge pan beda. Salaki jeung pamajikan eta teh ku Allah teh diciptakeun ajwaja beda. Lalaki mah kumisan jeung janggotan, pan ibu mah eueuh kumis eueuh janggot. Matak lamun ibu-ibu rada baeud teh pakades rada pantes, lamun ibu-ibu baeud teh kan we antep 2 tahun cenah baeud da capeun. Ngan lamun bapak-bapak baeud teh kumis panjang, janggot panjang, baeud jiga lele useupeun. Jadi lalaki mah tugasna lain kudu buat baeud, lalaki mah ngakal, ngarah pamajikan ngakeul, lalaki mah ngarah pamajikan ngarih, pan cicing dina tugasna masing-masing. Lalaki ngarah pamajikan ngarih, ngan sabalikna ibu-ibu kudu ngarasakeun kacapek salaki, kudu ngarasakeun karipuh salaki, nu usaha ti hot-hat lalaki, lu atlet kesa ngoprot lalaki. Ieu anu paling ngeunahna teh pan bapak teh macul nu paling gede tanaga, leungeun katuhu nerima duit ku katuhu, leos ka pasar mikeun duit nu katuhu, meuli jam nampakna ku katuhu, mikeun duit nage nu katuhu, panu make manu kenca. Matak ceuk agama mah awewe teh eta teh kaum kenca. Ngan sahebat-hebat teh katuhu tanpa kenca nyarasakeun ku bapak sabulan es jeung pamajikan da insyaallah galowna beak ti karep teh. Matak nu ngaran lalaki mah kudu pinter jeung cerdas nying hareupan kaum eta. Da kaum eta mah kaum ibu-ibu mah atuh dilawan ngadon ngalawan, dicarekan ngadon beuki. Mata kudu teh urang we ngelehan maneh atos mah bapak hapunten kudu kitu we tuluy. Matak lalaki mah rata-rata teh begung we teh ngabatin ibu. Tapi da sunat alamna sarupa kitu. Ngan anu di Arab-Arab tina kahirupan tina perbedaan langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek jeung kedul tong nyaritakeun kedul batur da urang sabenerna mah sok kedul jiga batur. Tah muncul we di tengah-tengah disebut teh barokah teh. Anu disebut barokah teh al barokatu huwa ziyadatul khair, nyieun alus hasil alus. Ieu teh pangaosan judulna teh alus, ngan naon hasilna, nah hasilna alus wallahu alam. Ibu di jilbab alus lain alus deui, kudu ngan naon hasilna tina ladang di jilbab. Lamun jilbab ngandung kabarokaan, alusna di jilbab kudu bijil kaalusan tina di jilbab. Matak tina di jilbab teh kudu boga rasa era lamun jilbab ngaguyupuk kana gosip barareuki, era lamun jilbab baradag tapi ngocobrot ngomongkeun kagorengan batur, era lamun jilbab ngagayabag tapi naha popolotot ka salaki. Eta teh heueuh pek aya. Empok bapak-bapak bari ngaret ibu lebok cenah. Jadi barokah teh nyieun kahadean ngahasilkeun kahadean. Ibu di jilbab teh alus ngan hasilna teh kudu nembongkeun jilbab nu sabenerna. Ulah ari sirah ditiungan ai bibir ka mana karep, ari sirah ditiungan ai kana gosip brungdak dengdek, ari jilbab ngaguyupuk tapi popolotot ka salaki, berarti eta jet jilbab teh karek di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Weh. Aduh. Bapak-bapak euy keprok euy bari rurat reret ka dinya teh. Al barakatuh huwa ziyadatul khair. Bapak maca Quran alus, maca Quran alus. Ngan kudu ngahasilkeun oge kaalusan tina maca Quran teh, lekoh maca Quran kudu lekoh oge budi jeung basa. Ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngahina batur, ngaledek batur, nuding batur, mitnah batur. Apan Quran teh dua fungsina, hiji ukuran, dua ukiran. Quran teh deuk ngukur awak sorangan, nilik di pribadi, ngahisab amal sorangan. Matak bahasana ge ikro, al ikhlas can datang, al falak can datang, Quran can datang. Di gua hiro teh ikro, baca.
Nepi ka Nabi tuh banyak maca naon ya Allah abdi teh. Jawaban malaikat baca bismi rabbikal ladzi khalaq, naon perkara dijadikeun ku Allah ka diri anjeun. Heuh Allah teh nyiptakeun urang pek baca, awak ibu baca, awak bapak baca, awak urang ge baca. Disebut we ngaji diri, jalma geus bisa maca diri maka maca Quran, maka Quran bakal dipakai alat keur ngukur diri. Lamun jalma teu ngaca diri, teu maca diri, ujug maca Quran poho kana diri, maka apal Quran dipakai alat ngaledek batur. Seolah-olah Quran teh lain keur urang tapi keur batur, nu salah teh batur. Padahal sebenarnya kunaon batur salah, urang can nempokeun benerna. Matak ulah waka nuding batur ibu, kunaon batur mung pangaosan, da sebenarnya mah nu salah lain nu tara pangaosan, kadang-kadang nu salah teh kosong eueup contoheun anu tara. Matak ibu teh geus bisa pangaosan teh kudu nembongkeun contoh ka batur. Kunaon batur mung ka masjid, ulah sok nyalah batur nu tara ka masjid, anggur salahkeun mah urang boa-boa, urang mah di masjid pasea wae atuh paingan batur mung ka masjid mung kabawakeun paseana. Matak hakikat nu paling hese barokah teh nyontoan, lain pidato tapi contoh. Tah alam hakikat teh eta matak disebut leh barokah hirup. Apal Quran kudu jadi tolak pikir, Quran teh kudu jadi bahan ukuran jeung ukiran. Lamun Quran jadi ukuran maka pragawean urang teh diukur ku Quran. Kadua jadi ukiran, ngomong tong sakama-kama bisi batur kasigeung. Mun ngalengkah moal salah, lamun ceuli terus gosip, mun panon moal popolotot, lamun hate nyacas bodas, bersih bebeakan. Matak bisi bapak apal Quran, apal hadis, kitab ribuan kitab baca, ustad gepek darah tangan, pengajian sing mineng ngan anger balik deui makana awak. Kitab ribuan kitab dibaraca, hadis diaraji, Quran kata lalar, salat mineng tahajud oke, ngan punten sapanjang hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, eta ilmu teu bisa ngarobah dirina, boro-boro ngarobah baturna, ngarobah goreng patut sorangan ge eueuh ka bisa ku ilmuna. Matak hirup manusia tong ngarasa luhur ku ilmu, sapanjang dina hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, teu ngaruh kajen eta ilmu luhur. Well, aduh, rada ngajekoknya tuh. Matak hakikat da bohongan atuh agama teh boga syariat, boga torekat, boga hakikat, boga makrifat. Lamun bapak salat, salat syariatna heuh awakna, bawa kana alam torekat, torekat teh salat hatena, bawa alam kana hakikat, hakikat teh alam rasana, bawa makrifat, makrifat teh alam perilakuna. Matak jelema nu salat moal ngahina batur, ngaledek batur, nuding batur, mitna batur, alam syariat dibawa kana alam hakikat. Awakna salat, hatena salat, rasana salat, perilakuna ge katempo osok salatna. Jalma salat ngomongkeun batur, eta teh karek awakna salat teh, hatena mah geuning geuleuh keneh ka batur, berarti can dibawa eta hate kana alam salat nu sabenerna. Aduh, genah ai ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah. Alam syariat salat, alam torekat hate, alam hakikat rasa. Jalma salat mah rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang, bingung batur, bingung urang. Matak jelema salat mah bakal peduli karena kahirupan sasama. Beres salat subuh longok dapur tatangga bisi teu nyangu, kunaon teu nyangu, teu boga beas, jingjing ku ibu teh beas, tak ieu beas ti kuring, leugeudeut salemur ngirim beas, nu miskin poe ayeuna poe isuk jadi bos beas. Nah dikirim ku salemur atuh. Panggih di warung ibu balanja, tanya bisi aya budak ngahuleng teu jajan, kunaon Asep teu jajan, teu gaduh acis, ka mana indung teu aya, ka mana bapak maot. Berarti budak yatim piatu, di mana cicing, di nini, regedet tina hate bijil rasa, kumaha lamun ieu anak aing, kumaha lamun ieu dulur aing. Asep bade jajan mah sok datang ka imah emak, ku emak dibere 10.000 dina sapoe. Ta eta teh salat rasa. Matak lamun aya jelema salat tapi pedit, kudu ditalungtik eta salat karek alus bacaan, karek alus gerakan, can alus dina rasa nu saenyana. Bener. Teh mata kata oge melak cau di jalan heng ngaji rasa teuing bisi batur cilaka
rasa matak salat teh ieu teh awal Pak. Matak kadang-kadang nu ngaran hirup saban-saban manusia kudu hirup dina dirina teh pan ibu teh lamun teu tuang dina saminggu teh lapar. Ibu teu tuang saminggu lapar, lamun teu tuang 2 minggu apa we lain lapar deui. Roh urang ge lamun teu dahar teh lapar Pak. Ngan roh urang mah daharna lain sangu, tuangna daharna lain roti, ngaleueutna ge lain cai. Aya pan salat sabenerna teh ibadah nu sabenerna rukun Islam nu aya dina awak urang. Sahadat, salat, zakat, saum, ibadah haji, ulah ngajugjug nu jauh, ulah neang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae, cirina satangtung diri, aya saha jeung ti mana. Geuning Islam teh teu kudu neangan di Arab. Islam teh na ayana na awak bapa, Islam teh ayana na awak kuring. Matak umat Islam jadi enteng eukeur batur. Matak lamun Islam parasea geus teu jadi enteng teh. Parbut usoli jeung tu usoli nepi ka masjid sa RT 2 ari eusina eueuh teh teh jadi enteng teh. Parbut 2 3 jeung 11 nepi ka nu tarawehan mung kunaon sababna teu jadi enteng. Matak umat Islam teh jadi enteng keur Islam nu lainna. Di mana atuh Islam na awak urang. Yuk kukuring dibuka. Sahadat rohna, salat sirahna, zakat leungeunna, puasa beteungna, haji sukuna. Ibu teh ibadah haji teh make tanaga, ari tanaga di mana tumpuanana dina suku. Indit ka Arab ka mana cing teh Bu? Ka Arab naon disebutna? Tanah suci. Lamun bener indit ka Arab ka tanah suci, naha balik jadi tanah ledok. Mana bukti ari indit ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Teu disebut haji teh kuat jeding-jeding sia teh. Oh mau balik ibadah haji tuluy haseum beungeut jigana mah tanah urug ibu. Lamun bener ieu simbol tanah suci di ditu suci bapak ini teh ka tanah suci, maka balik ya kudu cicing dina alam kasucian. Ulah ari indit ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Komo nu kumet jeung pedit nomeureunaan tanah kuburan. Sahadat teh rohna. Maka lamun sahadat geus disebut rohna, roh awak urang teh adalah sahadat. Lamun sahadat hirup dina roh, lamun sahadat hirup dina hate, maka 2 kalimah nu bakal dicicingkeun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah teh di pangeran aing Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. 2 nu bakal nyalametkeun teh la ilaha illallah jeung Muhammadur Rasulullah. Teu aya deui pangeran aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya anu ngamampuhkeun aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu mere capetang iwal Allah, teu aya nu ngabeungharkeun aing Allah, teu aya nu sagala-gala iwal Allah, nu katempo, nu karasa, nu kadenge iwal Allah. Contoh leutik, bapak dicarekan ku pamajikan lak dasar bebeakan. Geuleuh aing mah ka maneh teh baheula teh kaduhung kawin jeung sia. Da nguji itu mah tuh. Mun pas saya teh nguji, teu hayang kawin jeung maneh nya hideung, nya sangsara, nya begung gitu. Tah bapak teh kudu seuri. Nah mah kejeung seuri nu ditempo ulah pamajikanana. Pamajikan bapak mah hiji nu miara budak daekeun, anu ngepel imah daekeun, nu mang nyangukeun, nu mang masakeun, eta pamajikan bapak. Kadar eta pamajikan nyebutkeun ku aing leg-leg maneh teh rujit aing mah ti baheula kaduhung kawin jeung maneh. Tak eta mah lain pamajikan. Yuwaswisu fi sudurinas, aya nu haharewosan dina hate. Saha? Iblis ngaranna. Matak bapak ngalawan iblis seuri we. Atos mah tong kitu bapak anu lepat tah kudu kitu kumaha cing itu dah tah iblis na aya keneh teh geuwat ku bapak sambeurkeun atos bapak hampuranya ti isuktin ti ayeuna nepi ka hareup bapak deuk mikanya deuk usaha bener sing arawet rumah tangga kitu tah da iblis teh ngagajleunget kunaon korban rumah tangga amuradul rumah tangga itu iblis bapak sarwana. Iblis tengah harewos ka ibu kudu nyarekan salaki bapak ge sarua ku aing jebrod tah ragrag talak di kantor polisi hukuman ongkoh budak korban rumah tangga amuradul sanu keprok iblis matak nu katempo adalah Allah dibalik ibu nyarekan salaki bapak kudu nempo aya Allah di mana aya Allahna deuk naekeun darajat bapak nalika bapak sabar nyengareupan pamajikan adatna sarupa kitu. Aduh aya eueuh lalaki nu kitu. Tadi anggap apa eueuh
lamun bapak nempo Allah ngarasa Allah jeung ngadenge tanu didenge teh Allah kajian dihina, kajian dicaci, kajian dibenci, kajian dipikageuleuh, kajian dipitnah nu kadenge teh Allah dibalik fitnahan aya Allah dek naikeun darajat asal urang kuat dibalik hinaan Allah dek ngamulyakeun ku panghinaan batur mata kajian dihina, kajian diledek, kajian dicaci belenyeh seuri naha apal tujuan aya makna di dinya Allah dek naikeun darajat ku panghinaan batur jadi nama jeung kudu kasiheuh nya itulah konsep la ilaha illallah. Niat bapak dek ka sawah pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amek teu Pak bapak dek ka sawah cai eueuh sangu eueuh pamajikan ngadon sare amek teu ho dengekeun ibu amek pertanyaan ku amek bapak nah cai juga aya ku amek bapak nah sangu juga asa ku amek bapak nah pamajikan juga huda justru ku amek bapak kadang-kadang ngomong kurang kakontrol molor wae nya gablek pamajikan teu cara batur kasih geung we pamajikan sabulan bapak teu bisa hees bareng beuki kasih sahabat asa dipangmunangkeun justru lamun lalaki anu bener nempo Allah ngadenge Allah jeung ngarasakeun Allah dibalik kejadian eta aya hikmah aya naon ieu Allah nepi ka mere sarupa kieu pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh rampa kana tarang pamajikan bisi hareeng mah hapunten bapak bisi keur hareeng sun keningna tuh kahayangna geus disun keningna leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh teu kudu ngamuk teu kudu da lamun ngamuk di pan janela bakal peupeus pantok bakal rujad anger we bapak nu kaduhung mah nu kudu ngomean mah bapak pan lain pamajikan pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh tong amek da amek mah lain ti Allah amak mati iblis matak jelema tong sok ngagugu hawa nafsu nu matak nyelakakeun teh nafsuna berarti leungit la ilaha illallahna da Allah mah moal mere nafsu moal geunaheun hate tenang nyengareupan pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh keun bae mikir we warung tatangga muka meuli we nogasin 10 uras 10 leg-leg di dinya keneh pan cager teu kudu nyarekan pamajikan engke balik bapak ti kebon pamajikan bakal nyuuh hapunten bapak abdi teh tadi teh rada hareeng teu nyangu jeung teu masak ceuk bapak jawab bapak nu kudu menta hampura nah bapak menta hampura eueuh judul ti dituna lalaki geus rumah tangga kudu jajan di luar ngan kusabab mamah teu masak jeung teu nyangu kusabab hareeng hampura we bapak teh tadi teh jajan di luar duanana salah silih aku da jadi bener atuh tah pertanyaanana aya eueuh lalaki nu kitu teu dianggap lur ieu teh dina riungan ieu teh aya saurang yang can ieu urang merek init-initan ceramah eueuh sangu eueuh cai bae we naha da eueuh pamajikan lagi Imam Syafi'i nyebutkeun la ilaha illallah konsep teu aya deui pangeran aing Allah teh hampura di mana cicingna di jelema nu teu gagugu nafsu jeung jelema nu nafsu mah geus eueuh la ilaha illallah teh pa eueuh la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu ngabeungharkeun aing Allah teu aya nu ngawujudkeun aing Allah teu aya nu ngamampukeun ibal Allah jadi konsep la ilaha illallah geus moal sombong jelema da kabehanana ge ti Gusti pakades jadi kades ku Allah we ditakdirkeun jadi kades atuh kurumu ye godaan nu melak cau akeun bae tempo we ku pakades tong keheul tong amek tong rungsing tong rudet kunaon melak cau keun bae bisa jadi ieu jalan bakal alus lantaran ku melak cau kitu teu kudu ngagugu nafsu dalamun ngagugu nafsu mah geus moal beres-beres tah ieu teh ngalonyeng sebenarnya jadi lamun urang teu apal Allahna teu ngarasa Allahna teu nempo ka Allahna mah hampura nafsu teh sok babari datang matak nu ngaran hirup jalma dina la ilaha illallah kudu geus bisa miceun sifat nafsu dihina diledek dicaci dimaki geus teu amek bae we naha mah kejeung bae da urang mah kadang-kadang teh dihina ku jelema ge da urang mah hinaeun mah da ieu teh nu hadir teh kabeh ge jelema sararomong atuh cicing ulah bakal ngamuk ieu teh urang teh nu hadir di dieu teh kabeh teh ieu teh jelema saromong gitu dan nu tawadu mah iwal saurang saha Nabi Muhammad Nabi masa warga di asong-asong tahajud unggal peuting duha unggal poe Quran katalar hadis kaaji
sodakoh unggal dinten saha nabi padahal surga geus dibikeun. Kuring nanya ka bapak, aya malaikat datang ngasongan surga? Eueuh, tapi nah hees wae. Ya bener. Jadi konsep urang teh geuning cicing dina alam kasombongan. Tak urang teh bodoh sebenarnya. Nu pinter mah iwal Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad disebut ummiyin. Ummiyin teh bisa maca, teu bisa nulis. Lain artina Nabi teu bisa maca, teu bisa nulis. Sabenerna mah eueuh nu dibaca jeung eueuh nu ditulis ku Nabi iwal ti wahyuna. Pan urang mah loba maca hutang, loba nulis sametan, matak jangar kana babatok. Ayeuna Nabi mah ummiyin, teu bisa maca, teu bisa nulis. Jadi naon maksudna teu bisa maca jeung teu bisa nulis? Nabi mah eueuh nu dibaca jeung eueuh nu ditulis salianti wahyu Allah, sehingga ucapanana wahyu, tindakanana nafsu, tindakanana adalah wahyu, sagala rupana ge adalah wahyu. Sabab nu dibaca ku Nabi, nu ditulis ku Nabi hanyalah wahyu. Pan urang mun dibaca teh kahayang, matak teu puas-puas, mobil hiji hayang dua dibaca. Atau beakeun pan sawah meuli mobil dua, 20 tahun kaharep mobil rusak sawah beak, akhirna anak incu ngalalontrak. Talamun geus kitu kakarawe salahkeun presiden teh ngaco, lain presiden nu ngaco bapak nu kagoda. Ya tuh mata kabarokahan ilmu. Di mana barokah ilmu? Mun bapak hayang disebut barokah ilmu aya dina pagawean. Lamun bapak hayang lalajo jelema nu boga ilmu entong lalajo ceramahna. Da ceramah mah enteng teuing atuh. Tah lalajo mah pagawean tina eta ilmuna. Matak nu ngadenge alus, nu ngomong ge alus, nganu leuwih alus mah nu migawe. Tah matak tugas urang teh lain sebatas ngadenge, lain sebatas nyaritakeun dina ilmu mah, tapi milampah ilmu kakara disebut barokah. Harta hayang barokah kunaon tah Pak? Ku sodakoh. Boga tanah lamun di dieu aya nu gaduh tanah 300 tumbak. Da 300 tumbak di pelakan pare teh moal katuang moal. Tuang urang teh paling sabulan sakarung, 3 karungeun, 3 bulan teh sedengkeun panen teh 3 bulan teh meunang 3 karung barang dahar. Tah urang tuang teh 3 bulan teh ukur sakitu. Sageurkeun fakir miskin nu teu boga sawah geroan ku bapak ka dieu gitu. Tah 50 tumbak, tah 50 tumbak, tah 50 tumbak. Tak ieu bibitna sok pelakan ku maneh atuh tina 50 tumbak meunang meureun 5 karung mah kop keur maneh 4 karung keur kuring sakarung. Itu teh dahar, urang ge dahar, harta nu bapak keneh, sawah nu bapak keneh, tapi manfaat geus dicatet di alam akhirat. Tah harta barokah teh nu kitu Bu. Gedong sigrong loba nu nganyang, teh eta teh gedong teh barokah. Kunaon loba nu nganyang? Beungeut nu boga gedongna atuh amis budi. Kunaon aya nu boga gedong tapi urang mu nganyang? Tempo beungeutna boro-boro nganyang. Karek asup kana lawang pantau geus nyiapkeun anjing helder. Pan teu sudi nganyangna ge. Tah cirina harta teu barokah teh kitu, gedongna lega tapi eueuh anu nganyangna. Bapak boga mobil, hayang barokah, hayang. Teangan bisi aja lemah gering teu boga duit keur ka rumah sakit ka dieu tah mobil emang pake jug bisi maneh neneangan ongkos duit keur segala rupa tak aya mobil emang mobil nu bapak harta nu bapak tapi manfaat geus aya di alam akhirat tak eta nu disebut harta barokah teh. Matak lamun jelema tina harta hayang barokah tong pedit aduh kepro. Nu kadua lamun harta hayang barokah sadar diri. Gedong boga, sawah boga, tanah boga. Wayahna tong hayang pamere tapi kudu dibere. Ieu mah gedong boga, sawah boga, nepi ka ngagembol BLT cash lah. Belah ditu seserian. Ieu mah boga, sawah boga, budak sakola. Ari kana BLT riweuh. Iya lamun urang bener pribadi jelema beunghar kuduna daek mere lain di tuh hayang mere lain kudu dibere hayang mere boga gedong boga sawah dahar 3 kali baju gonta ganti cek hate cukup hirup eker urang
kurumu ieu berita cek Pak Kades teh menang BLT gewat sentak eta Kades moal narima di dieu mah rumasa jadi jelema aya pangmikeunkeun ka fakir pangmikeunkeun ka miskin ta eta sajati beunghar teh ya jage keprok da eueuh nu kitu teh anger we nu beunghar meunang ada dempes we ngalamun engke geus nyeri sirah galengging panas tiris beuteung geus rada bunghak leos ka rumah sakit tah didinya sadar bahwa nyalain hak urang alebok we apaan judulna ge puasa ai puasa nahan lapar irung tawa beuteung pan beuteung jadi ieu beuteung ulah asup kadaharan anu batur teu ridho nyarek ridho nu sangsara ai jelema beunghar meunang aya nu sangsara teu meunang da teu ridho teh aduh ku sabab batur teu ridho tah hampura urang ulah maksakeun maneh dibebaskeun kana beuteung jigana ngade ceramah kieu tuluy anu beunghar tuluy meunang da hayang balik atuh ngan ari Pak Kades mah hatena teh lepok kitu ya teh si Kades ulah jadi piomongeun. Nah anggap we eta mah duit pamere peperihun gitu urang barang bereh henteu atuh ieu we bikeun kanu hakna tuh yatim tuh miskin bagikeun we Kades ku Kades gitu duh lamun rakyat geus kararitu nu beunghar tak eta kabeungharan nu sajati kudu era ku agama nu sejen negara sok bari ukur 10% agama nu sejen teh Hindu Buddha Kristen tapi nyieun gereja tara ngencleng nyieun gereja tara proposal deg jadi lalajuan umat Islam gersok da wirang umat Islam 80% nyieun masjid satahun teu beres da eta cek nu hiji ti akang keusikna ti akang semena ke tahun hareup ti akang kentengna tahun hareup atuh keusik beak hujan kenteng datang coba lamun cicing dina kabarokahan hirup kabeh kerja sama bari sama-sama kerja barokah harta ku sedekah barokahna ilmu kumi gawe barokahna umur kunaon pan itu barokah umur tah barokah umur kunaon tah barokah umur kumanfaat pan ieu teh judulna teh milangkala anu ka-17 nambahan umur atau lain atau kudu jebleh nambahan umur berarti ngurangan jatah da urang teh keur didodoho atuh kunaon kumaot Pak ngaran-ngaran urusan maut teu apal ibu teu apal kuring teu apal Pak Kades teu apal saha ngan kabeh ge cita-cita mah hayang panjang umur lamun hayang panjang umur enteng geura lalajoan sejarah Nabi Musa aya jelema anu sangsara bebeakan isuk dahar ayeuna henteu dek sare bingung sarena datang berang bingung naon ku di daharna bari mawa anak jeung pamajikan lol nalika hari raya teh surik bebarengan naha teu kabedag baju-baju acan sangsara beak tikar datang ka Nabi Musa kuring teh sabenerna jelema sangsara tapi pengikut anjeun cing atuh anjeun teh ngadoa supaya kami beunghar maka cek Nabi Musa ke atuh kuring dek ngarekes ka Allah Gusti beungharkeun si fulan jawaban Allah lewat malaikat Musa bejakeun ka si fulan lamun manehna beunghar hampura bakal ponok umur ngan lamun manehna sangsara bakal panjang umur mangga kantun milih dek beunghar ponok umur dek sangsara tapi panjang umur peh sarakah teuing atuh pan dua jawabanna lagi beunghar ponok umur sangsara panjang umur dek milih nu mana tah beunghar maot isuk ieu jelema saking ku jengkel Pak Musa bejakeun ka pangeran anjeun da kuring mah geus jengkel jadi jelema sangsara mangsa bodoh kajeun beunghar ngan sapoe jadi anjeun milih naon kuring mah milih beungharkeun bae pondok umur datang perintah Allah lewat malaikat modalan Musa kudoma di modalan kudoma 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun pagawe jadi riab gedong jadi sigrong mobil jadi boga kitu lamun ku bahasaena mah motor paragbag karyawan naker gajihna kacumponan protes atuh Musa 20 tahun kuring hirup jadi beunghar pira kadar tina domba anjeun nah geuning teu maot coba lamun di dieu aya perjanjian kitu jeung Allah lamun beunghar pondok umur geus 20 tahun teu maot-maot da moal teu kieu alhamdulillah Allah pohoeun maka jeung aya Allah pohoeun
Ieu mah protes ka Nabi Musa. Musa cek anjeun kuring lamun beunghar bakal maot geuning ieu geus puluhan tahun teu maot-maot. Maka Nabi Musa gogodeg, heuh nya da waktu hari teh anjeun teu boga janji teh lamun beunghar bakal maot tapi anu panjang umur. Bebeja deui Nabi Musa ka Allah, ya Allah aya sacerita naon di balik eta? Allah nerangkeun lewat malaikat, ya Musa deuk dipondok umurkeun kumaha ku kami sedengkeun ieu jelema dibere kabeungharan ternyata samemeh dahar dirina geus ngajamin dahar baturna, samemeh senang dirina geus nyenangkeun diri baturna, aya fakir aya miskin ditulungan, aya jompo dipanggieunkeun imah, maka takdirna dirobah ku doa batur anu ditulungan ku dirina. Tuh matak bapak lamun hayang panjang umur kudu bager. Sugane balik ti dieu teh aya bapak bager pamajikan pan teu datang. Ti mana bapak bieu pangaosan mah urang teh nya hayang panjang umur kudu bager ka tetangga, di ditu aya nu miskin, di ditu aya nu yatim, urang bagi-bagi itu harta. Kumaha ceuk pamajikan? Tong didenget teuing Ustaz ada gelok itu mah beak sih sawah. Jadi aya bapak nu sadar, pamajikan nu hese sadar. Tuh. Jadi ieu teh umur barokah teh eta Pak. Umur barokah teh artina panjang umurna, panjang hartana, panjang kahadeanana disebut weh huwa barokatun. Tah eta nu disebut barokah. Jadi horoyong panjang umur. Tinggal kitu. Tinggal boga harta bagikeun. Heupan lamun bapak nulungan jelema miskin doa paling pertama nu dibikeun naon sok? Cek nu miskin, "Yeuh, bea sakarung." Kumaha cek itu? Sing panjang umur, sing jagjag, sing sehat, sing digentian deui ku Allah Ta'ala. Tah doa eta nu ngarubah takdir urang. Da bapak gitu apal uih ti dieu buat jatuh ti tajong tuluy teu apa. Tah tebus ku bapak sabab sedekah teh pencegah bala. Tolak bala teh sedekah sebenarnya. Aya budak tetangga teu jajan bere, aya batur teu boga bias bere, aya batur nu susah talang, aya batur bingung tulung. Tak eta ngaji hirup teh eta sebenarnya. Matak urang jagjag, urang sehat, rezeki aya wae, hayang itu teu boleh ditedunan, tong ngaku menang urang. Naon atuh? Aya doa jelema nu ditulungan ku awak urang. Lamun jelema ngaji geus nepi ka dinya hese beunghar. Sabab al haya'u minal iman, bakal era duit loba ari yatim teu kabantu. Tahnya lamun pejabat arera genah da Pak. Era aya jabatan luhur aya rakyat loba nu sangsara nya. Kudu era da pejabat atuh. Lain lalegeg baju pamahal-mahal, dasi pamahal-mahal, sepatu pamahal-mahal, aya rakyat coba aduh aya keneh rakyat magrib koko tetengan neangan beas, na teu ngutek pejabat kitu patutnya. Kalah jam nepi ka 11 M geuraning aya ibu berita viral jamna 11 M si bebengok si Oni teh. Lamun pejabat sifat era, ustad boga sifat era, rakyat boga sifat era, kabeh boga sifat era. Ku perkiraan dunya teh barokah Pak. Rakyat era naon? Era narima bantuan ti pamarentah sedengkeun urang teh mampu, urang bagikeun ka fakir jeung miskin. Tuh jadi aman, kades moal tuluy-tuluyan dicacag harga dirina. Ieu mah teu balik kades teh eta deui nu meunang teh bari beunghar, lolong kitu kades teh sedengkeun kades pan diajar ilmu sabar. Bari hatana mah ngajerit da lain meunang aing. Da kades mah ukur bisa ngajukeun. Setahun sekali diajukan ke pemerintah nu datang menang bantuan eta deui kadang-kadang sok salah sasaran, nu beunghar menang anu miskin henteu, kades jadi sasaran. Jalan rajet bari jalan kabupaten kades jadi sasaran, padahal aya jalan desa, jalan kabupaten, aya jalan provinsi Pak Dedi anu tanggung jawabna, jalan kabupaten bupati anu tanggung jawabna, jalan desa Pak Kades anu tanggung jawabna, jalan gang RT meureun. Pan ieu mah kabeh dibabad. Bener tuh power ada kurang ream jadi kades gitu mending jadi penceramah ini kadi 2 tempat bet di ditu pan milangkalan muka 40 hiji leos deh kadi pan lumayan mobil teh heureun heureun da tadi ge pun bapak dek ka mana cenah maneh ka Subang. Aduh cenah Subang mah nya loba oleh-oleh
sing teh naon wae Pak oleh-oleh Subang, gana Subang, sampo Subang, gegetuk Subang. Aya hiji deui penghasil beras tepan Subang jeung Karawang. Tapi nah tadi teu neuleuh belas beas tuh. Oh aja. Jujur da Subang mah jadi kiblat atuh, jadi kiblat kamakmuran nagara Karawang jeung Subang. Ketahanan pangan nu sabenerna teh ieu Subang. Nah, pan Subang mah sawahna lalega. Karena ini diserang pan ku bangsa Batur di Bareuliannya. Da eta bapak kabita teuing ku mobil atuh. Bener 2 tahun mau mobil Fortuner Alphard ngan sawah beak. 20 tahun ka tukang, 20 tahun ka hareup Fortuner eueuh, Alphard eueuh, sawah geus dicapluk ku batur, anak incu teh rada hese nyimpen imah teh. Tah, mata kolot baheula mah duit leutik jadi tanah. Duit leutik jadi barokah. Nah, mempertahankeun kaayaan anu urang teu wani ngajual perkara kanu lain kasabna. Teuing barudak ngora aya nu baringung atuh Bu. Umur barokah ku manfaat, ilmu barokah ku digawe, harta barokah ku sodaqah. Jabatan barokah kunyaah karahayatna. Matak barokah teh penting, hirup atuh. Lamun sahadat geus hirup dina diri, 2 Allah Nabi Muhammad. Ari Nabi Muhammad ngajabarkeun sifat Allah. Allah boga sifat Rahman jeung Rahim, maka Nabi Muhammad boga sifatnya ahan asihan jeung dedeuhan. Allah boga sifat Al-Latif, Al-Latif teh maha lembut, maka moal aya jalma nu panglembutna iwati Nabi Muhammad. Matak Pak MUI sok ngayakeun wiridan geuning di masjid jeung ibu-ibu, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif teh wahai Allah nu maha lembut, tak asupkeun kana hate Allah maha lembut, hadirkeun Allah kalembutan hate urang, berarti sifat Allah aya di urang. Allah maha lembut, urang lembut hate, sifat Allah nyekrupna awak urang. Ieu mah ari di masjid ya Latif datang ka imah jiga nu kerek ngalegleg salaki. Peda salakina sare, sangu eueuh cai eueuh, jukan tawang teh teh geus wiridan. Papeurieun aing atuh pengajian, papangok lalaki teh ngutek-ngutek atuh nyangu-nyangu, da kitu ka pamajikan teh sia mah jiga lapar wae eta ya Latif. Kuat teu kaciri dina dirina teh. Matak disebut we nur ilahi. Nur ilahi teh cahaya Allah. Ai cahaya Allah di mana? Da moal kacirina lampu, Pak. Cahaya Allah mah aya dina kapribadian, dina pagawean, dina akhlak. Lamun Allah Al-Latif maha lembut, maka tempo hatena bakal lembut kasasama dina hirupna. Kara ungeut. Da yeun ai pan kamari-kamari mah nu dibaca jeung praktek hirup teh lain Ibu. Ar-Rojak. Ar-Rojak teh Allah maha pemberi, maka lamun jelema geus ngucapkeun Ar-Rojak maha pemberi, berarti urang kudu daek mere nolak dibere. Lol deui Al-Ghafar. Al-Ghafar teh Allah maha pengampun, berarti urang kudu boga sifat asak hampura, nu ngewa, nu geuleuh, nu rujit, nu cua, asak hampura. Kudu seuri kanu baeud, kudu mere kanu pedit, kudu nanya kanu tara. Ta eta teh Al-Ghafar Ibu. Ieu mah jeung mantan wae pan nepi ka ayeuna teh cager-cager. Ibu baheula cerai jadi randa ngora-ngora, tuluy ayeuna teh dikawin batur. Geus galede 20 tahun budak geus baradag, ibu geus boga usaha, panggih di uleman, budak hayang nyampurkeun bapakna. Nah, ada juga di jewang cicing tong ngadeuketan si Bagong. Berarti dendam aya keneh. Al-Ghafar mah eueuh kitu eueuh. Al-Ghafar Allah maha pengampun, maka urang sifat urang kudu asak hampura kasaha ka jelema nu geuleuh, nu rujit, nu cua, nu ngewa, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Matak bisi balik ti dieu salaki keur baeud, ta ibu nu kudu babarakatakan hareupeun salaki. Teu kabayangnya ibu ketua muslimat kecamatan hek carogena baeud, ta ibu wayahna ibu ketua kudu babarakatakan hareupeun caroge. Mane baeud insyaallah didagor termos tah. Maksud kuring mah seuri kanu baeud teh lain kudu babarakatakan hareupeun jelema baeud, tapi seuri kanu baeud teh tong saruana. Nanya kanu tara bisi jadi bisi aya tetangga anu tara nanya ka ibu, bubar teh dieu geuwat gedor imahna. Bieu kitu urang geus pengajian jeung nana gerhana poin katilu urang kudu nanya kanu tara, pan babengok maneh teh tara nanya ka aing sok aya ari ibu gelon teh.
lain hartina batur tarananya ku urang dikedor tuluy dititah nanya maksudna mah tong sarwana dibalik kejahatan batur geura bales ku kahadean urang esenya dibalik kejahatan batur kudu dibales ku kahadean dihina diledek dicaci dimaki wayahna ibu balas ku ibu lain nyaci deui lain ngahina deui lain ngaledek deui tapi balas ku kahadean ibu bisi budakna teu jajan bere bisi teu boga beas pikeun kadar eta deuk keheuleuan deuk amekeun paduli da beuteungna ku kurubukan mun aya jalma sarupa kitu tah disebut nur ilahi cahaya Allah geus nyampak dina dirina aya eueuh jalma nu kitu atuh lamun kitu mah eueuh nur ilahi jadi poek hirup teh paroek poek di alam dunia poek di alam akhirat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun umur teh bakal tepung jeung alam panungtungan matak aya nu maot teh inna lillahi wa inna ilaihi rojiun asal ti Allah balik deui ka Gusti Allah ari Allah teh nyiptakeun roh bapak roh ibu roh kuring digunukeun ku Allah alastu birobikum nah anjeun nyaksi yen kami pangeran anjeun roh urang ngajawab qalu bala sahidna leres ya Allah anjeun teh pangeran abdi sadaya kunaon roh urang nyebut qalu bala sahidna roh kunaon urang nyebutkeun qalu bala sahidna roh urang nyebutkeun anjeun pangeran kuring di ditu mah roh urang teh geus tepung Pak roh urang jeung Allah teh geus tepung ibarat bapak cicing dina jero beuteung sok bayangkeun ayeuna nah teu eungap tuh ngan pernah hari teh anu ngalongok cek bapak teh teuing mawarantang meureun geus jero teuing bab nu kitu mah lieur urang lagi sadar teh bapak keur dinya jero beuteung teu sadar kan nya roh urang ge di alam akhirat teu sadar urang tepung jeung Allah dengan pokona dina ayat Quran aya bahasa alastu birobikum nah anjeun nyaksi kami pangeran anjeun roh urang ngajawab qalu bala sahidna leres ya Allah anjeun pangeran abdi sadaya maka cek Allah tugas anjeun adalah ngamakmurkeun dunya tugas anjeun ngajaga dunya tugas anjeun ngajaga cai tugas anjeun ngajaga ieu dunya maka diangkat ku Allah manusia jadi pamimpin dunya tah matak nu ngarusak leuweung lain gajah babengok jelema gajah mah gajah rusak eueuh banjir disababkeun ku gajah eueuh nu ngarusak cai lain orai jelema bongan jelema diangkat jadi khalifah di alam dunia maka nu ngarusak nage ya si eta keneh matak ulah ngewa kana sato ulah geuleuh kana gajah ulah naon sababna nu ngarusak ieu dunya teh khalifahna keneh sorangan heuh urang ku kasarakahan sarakaan manusia leuweung kuat jadi gundul atau Sumatera kalelen ku cai bawa Subang ge eudeuh mata kurang Subang sok ayakeun geuning hiji acara sok dijudulan keur ngajaga alam teh baheula kolot urang zaman baheula kade euy leuweung larangan tah anu paling dipikasieun naon sing Pak tangkal caringin pan loba papagah kolot baheula kade ulah neuneun tangkal caringin di buruan tempatna kunti tak abdi mah jujur caringin teh ditapalkeun di buruan nah cenah wawanianan ustad teh caringin ditapalkeun di buruan keun bae ngarah kuntina cicingna caringin teu asup ka imah padahal logika Pak logika kolot baheula berjalan keur ngajaga alam ieu kunaon melak tangkal caringin nepi ka cenah badag cenah gede hiji tangkal caringin teh penghasil cai jeung bisa nyimpen cai nu kadua dauna keur ngahisab karbon dioksida artina racun manusia diserap ku tangkal caringin cai diteundeun pangloba-lobana di tangkal caringin matak dijaga eta tangkal caringin ku kolot baheula ulah nepi ka dibawa ka buruan jadikeun bongsai naon sababna ngarah banjir teu datang halodo teu ganggara teh jadi bahasa kuntina mah eta mah nyingsi yeuna tuh mun bapak ameng katen kuring aya tangkal caringin di buruan cek tetangga teh wawanianan eta teh tempatna kunti aya cek kuring bae nah halus kunti cicingna caringin daripada sare di imah urang padahal mah ulah ngaganggu tangkal caringin teh adalah tangkal nupang loba-lobana sumber cai awas euy leuweung larangan eueuh jelema nu wani nyokot rokrak can baheula
matak leuweung hejo lemok tutuhan curcor cai tiwahangan lebet ku bebeungeun loba ku alaeun moal aya kalaparan nolol hujan moal banjir nolol halodo moal ganggarateun cai naha leuweung hejo matak terjadi we Aceh jeung Sumatera ternyata leuweungna beak ku leungeun-leungeun manusia lahirlah poeuna banjir bandang anu meakeun sakecamatan jeung 2 kecamatan poe ayeuna nagara goncang jiwana bener. Nah, bisa jadi subanggi kitu sok we jualan tanah ka ditu sok geuleuh katuda matak nu ngarusana doharo pasada fil bari wal bahri bima kasabat aydinas eta teh geus leungit kunci la ilaha illallah. Nu kadua Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad diutus ku Allah di modalan naon modalna sifat Allah asmaul husna, maka Nabi Muhammad boga sifat Allah, penjabaran tina sifat Allah adalah Nabi Muhammad, maka Allah dibelah katuhu Nabi Muhammad belah kenca, jadi Nabi Muhammad teh penjabaran tina sifat Allah, jadi Nabi Muhammad nu bakal nunduhkeun ka Gusti tinggal nuturkeun matak umati umat kami mana jawab ku Bapak abdi ya Rasul umat anjeun naon buktina sahadat salat zakat saum haji ta eta teh bukti yen urang umat Nabi Muhammad. Sahadatna kudu hirup dina hate la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cicing dina alam keberkahan saking ku berkahna Nabi Muhammad toong ku ibu imahna 5 kagenep tapi masjid dibangun ku nyalira, imah 5 kagenep bari butut tapi kurban satahun 60 onta cing nupang beungharna di dieu aya nu wani satahun nepi ka 60 sapi nupang beungharna ge sapi hiji ku tujuhan ya. Nah ari Nabi imahna butut tapi kurban 60 onta, imahna butut tapi nyieun masjid ku sorangan, imah butut yatim katulungan, imah butut jompo kabelaan, imah butut nu miskin kabantuan. Nah kumaha ari Nabi nya artina Nabi mah teu cinta dunia kudu bisa melaan batur tina duniana tak urang mah bisa jadi hubu dunia paleuma mana hubu duniana duit loba tapi mantuan ka batur mah pan leutik tak ibu kudu boga ka era tiung denai baju denai HP Oppo aya kana hutang para roho nepi ka Siti Fatimah wae Siti Fatimah meser lelepen Ali ditemongkeun ka Nabi kumaha ceuk Nabi Fatimah geus di jakatan eta emas teu acan ya Rasul cukup keur asup kana neraka tapelkeunnya ku bapaknya mun pamajikan bapak kongkorongna panjang geus di jakatan acan kumaha ceuk ibuna sia jadi fanatik ieu untuk mah aing we ada pamajikan bapak mah lain Fatimah matak panghese-hesena ngaislamkeun lain nu jauh panghese-hesena ngaislamkeun mah pamajikan sorangan pakades wowog dawog gede sora sambutan kabeh sieun balik ti dieu telat ku pamajikanan di hoak telat punten aduh ampun ya berkah umur ku manfaat berkah ilmu ku digawe berkah harta ku sodaqoh berkah umur ku manfaat ieu murang kalih teh milang kala nu ka 17 tahun artina 17 tahun teh geus naik kana tingkatan baleg matak hirup geus kudu rada meujeuh balik ka indung balik ka bapa balik ka Allah balik kana agama balik kana negara nusa jeung bangsa sing baraleg lain ukur balik cek umurna tapi kudu balik secara kedewasaanana lamun bapak hayang lalajo jelema nu balik anu dewasa dihina geus moal ngalawan diledek geus moal ngalawan dipitnah geus moal ngalawan dicaci dimaki geus moal bisa ngalawan sahade-hadena jelema disingareupan ku jelema nu kotor hate moal balik sahebat-hebatna pakades kanu maot hadir kanu hajat datang ka pangajian ge sumping disingareupan ku jelema nu kotor hate hampura moal kapake anger we kesana teh dia meuje we kades datang wae ka ditu teh hayang kapake nu kotor hate coba jelema nu alus hate bagja euy urang boga kades nah make jeung bagja aktif wayah kieu datang keneh ka ditu ka dieu kanu hajat datang kanu maot sumping nu bersih hate mah coba nu kotor hate tah ieu tah ngayakeun ulang tahun keur nu kotor hate mah asli sagelis-gelisna ibu disingareupan ku salaki nu geus beger deui da moal ecreug dewadak teh kuat kanal teuing hangit aing
coba baheula ongkoh titah di bedak ongkoh titah di lipstik ngan ku sabab salaki urang geus rada mengpar kanyaahna kanu sejen tah sahebat-hebatna ibu sageulis-geulisna ibu tetap hees mung bareng berarti si eta keur beger deui jika nang ku ceramah kieu mah kabongkar kabeh engke teh balik we tuluy asa laki ngomong sarejeng bareng kade maneh wal bener Pak mata barokahna hirup ku bersih hati ibu geus jam aing mah tadi diprotes ulang geusan ayeuna sarua geus 10:30 geus orot jigana banjir Bandung ya tadi teh abdi teh Pak Kades bingung mulang sebab dina berita ieu grup WA Jabar jeung grup WA Kabupaten Bandung waduh cai kuat 50 cm urang teh ngahulang teh tadi teh cing teh bingung balik ini matak ayeuna geus root ayeuna mah geus waktuna balik aduh doakeun nya urang Bandung ibu nu longsor aya longsor ditu teh beureun aya sa RW 2 rumah cenah bejana mah katimbun malahan di jerona aya budak anu katimbun Bandung ya Allah ai Subang mantenya oh Subang ge sami nya heuh dipikir-pikir atuh dunya teh asa eueuh nu aman anu mah cicing di laut ka seblok cicing di pantai ka tebak angin cicing di gunung urung pindah we wah di dieu nembongkeun dunya disebut panah ai panah teh alam ruksak matak lamun bapak hayang tenang geus tong hayang hirup di dunya uih ka ditu da alam tenang mah lain di dunia alam tenang mah alam akhirat matak ulah ngeluh hirup pak cek Pak Kades teh pedah aya nu melakcau di jalan capek aing jadi kades teh gampang jawabanana eureun ibu capek boga salaki teh riweuh-riweuh teuing aing mah ekonomi saat bahagia teu pati gampang solusina naon atuh cerai teu kudu riweuh dunya mah sabab dunya mah lain alat ngeluh tapi dunya mah menikmati tina keluhan uring meruk teripuh unggal poe kikian mau cobrot di lemur batu ripuh Pak sing sumpah hayang nama cicing gitu lejot TV nonton Persib waktu sare goler dengan beureun moal boga duit lamun kitu dinikmati we dinikmati nah mengpeung Allah keur mercaya nikmati Pak Kades mengpeung Allah keur mercaya nikmati kadar eta halangan godaan rintangan ujian cobaan nu tadi tempona Allah dengena Allah rasakeunana Allah deuk naik derajat manusia iwati hiji ku kasabaran dina hirup ibu sakitu nu kapihatur asa kakara sepanjang ceramah aya jamaah ulah ngeusan kagok-kagokan pokoknya orang ngukur orot di itu di Bandung sing rehat sadayana sim kuring atas nami Nana R Gerhana ngawilujengkeun milang kala kanggo cep saha Bu cep Rapka sim kuring atas nami Nana R Gerhana ngawilujengkeun milang kala ka cep Rapka anu ka 17 tahun sing panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi salamet dunia akhirat bisa bebakti ka ibu Rama bisa nyenangkeun ibu Rama bisa naikeun darajat ibu jeung Rama moga-moga kun payakun Allah ngaijabah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalemetan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.